Gusti asma warisan Jukruk galur cacatang Bapamu alinding aturan Siliwangi wawangin mah tanpa makna sangat raya Sumaman lungguh timputur para bapamu alim dani anu simpati pindah tanduk ikar Siliwangi Ginanjar Kasatrian hiji tawis nu mandiri Siliwangi ngajadi papayuan agri kiwari kantun segitna kiwari kantun jasana pajuangan usatia di dataran Pasundan kiwari kantun sengitna patatam suryana Siliwangi kasih nugrahan kaljak bagabagyan kersakumna warga Pasundan geringan kabagyan ke Pasundan susul ada pugu jauh di tengah ada pugu anak di tengah Mangga Wilujeng kamu para tamu mohon teras baik kapayun kalabat ruangan kalayan linggih di tempat anu paratos di sayu bikin tajan hati mika semua tapuku di pali kaler rupina apana suara
bae Bapak Kapayun Kira kalebet ruangan kalaya atas nami Pak Beni Nugraha Saripit sakulawargi ngaturkeun nuhun sakabeh mikir panjang teh melangas sumoreang apa ku tatang sepuh hati hati sumoreang dik sapatir luasan rek balaka bau kawasa keningan ukur dina rengatatan sakapeng mah mikir panjang kate melang sureang Bapak mau alim dani kali Bapak mandor iwak sepuh abdi temukan umihemang jiksa batin luasan luasan mata ukur saksi selira kening sulang papen salir kening selayang beginilah bagi nyari mikanya sanes tanding san makan kayang kacangki sana jangan yang kacangki ukur ketiga bunggu ponyol kuemu apa daya dirimu sudi pangaran tararajang subahasana jan pinanggi pasti jiwarakan manteng ditambah sekarang katukang Pak Lurah Tatam di papai papamu alim dani kucipan jadi pangapungan dede papa mandari wong mana tinggal pari polang alang kasawang kupikir dina alam jaya Papa RT Suryani wargi abdi anu pangpageurna salereang keawan
sianyi deui pergaulan salida papasada satia kawan boga cita-cita dedeg papa mandor iwak agu bagi mutajam laksana ijaman pahlawan nabi pepasat kasih kayang atur nuhun Bapak Ibu ngan berat repot kasawang kupikir tungkut non kacekir Papa Satgas deui ngahalang pamasan